Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu sim kuring dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin medar carios enggal, miara tuyul. Pihatur rebu nuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna pikeun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Mangga nyangga keun miara tuyul bagian ka-hiji. Rek kitu wae maneh teh. Anak geus reuwai, sakaudung Dewi arasup sakola. Ari usaha teu aya pisan menyat-menyatna. Sakirana dina dagang es hasilna teu nyugema keun mah heuk teangan Dewi pakasaban sejen. Ieu mah hayoh wi ngagugulung anu teu nguntung keun, ceuk saurang awewe tengah tuu anu katelahna Ema Sarti, bebeakan ngagelendeng binantuna, Iman. Nyada kumaha atuh, Ema. Lain teu hayang nyenang keun anak pamajikan teh. Malah rarasaan maah usaha teh poho kacape, nganrek kumaha Dewi atuh tibang sakieu kanyataanana. Cok Iman nembalan bari tungkul. Yeo, Iman. Sakirana si laing geus teu kawerat maraban anak jeung pamajikan maah keun kami ge mampu keneh tibang mere dahar jeung nyakola keun incu maah. Tuh tingali batur maah rumah tangga teh geus kabeuli anu. Emas reun ceum, kandaraan anyar. Ieu maah mana? Pamajikan geteu dipakaian anting sapotong-potong acan. Dika mana keun ladang usaha teh? Dipake maen atawa dipake serong? Ema Sarti teu heulum nyarekan Iman, malah make nuduh sagala. Mainnya teuing atuh, Ema. Da kuring oge hideng, moal nepi ka baramaen komo ulin awewe maah. Iman nembalan, beu ngeutna lir beusi atah beulum. Tayohna mah geus teu kuat nahan amarah. Pok ina nyarita ka anu jadi indungna, enya, Ema. Kang Iman teh lain jalma pangangguran taya gawe. Sapo poena oge apan kanyahoanku Ema meureun, Kang Iman ngider ka unggal lembur dagang es, cok ina radanging sreuk. Cimatana geus katangen bedah. Silaing mah sarwana, Ina. Teu bisa dipikanya aku kolot teh. Geus mah hirup di bawah sangsara, manggi isuk henteu sore. Kekehui ngabelaan ka anu jadi salaki teh. Lamun Ema jadi maneh tiba ulah gegeus menta diseren keun deuleu. Keur naon rumah tangga ngan ripuh jeung ripuh wi, kilang bara barang bereka anu jadi kolot maah atuh mahi-mahi keur ilaing, Be Sarti malah beuki nemen ngacaprukna. Jung Iman nangtung, koloyong kaluar. Tuluy ngagedik ninggal keun mitohana anu keur ngacapruk ka amana karet. Srok Iman nepi ka warung, gek diuk. Aeh, Jang Iman. Bade ngaluut naon,
ceuk nu boga warung nawaran. "Eu, kopi hideung wi, ce." Ngan ulah dikucek, Iman nembalan. Ceuk pamikirna sugan wi bisa kabang berangkeun kasusah jeung kapauri hatena alatan omongan nu jadi mitohaku sacangkir ci kopi hideung. Regot kopi diinum, kawan tui ci kopi karek cuur tina termos, Iman kekermengan nahan panas. Diwirna meni monyong bari diusapan ku dampal leung-leuna. "Aduh, sing kira-kira atuh, ce." Ari sugan teh teu panas kieu, ceuk Iman nyarita ke anu boga warung. Haar ari jang Iman, nyarek teu panas kumaha apancaina oge karek cuur pisan. Ulah sok malawaung atuh jang Iman, ceuk nu boga warung nembalan ditungtungan ku seuri. "Lah, aya wae. Indit ka dieu teh hayang niceun karudet. Boga mitoha unggal ulin ka imah gawenangan ukur ngacapruk, nyarekan beak bersih." Ceuk Iman nyarita Dewi sanggeus nanguyuk ci kopi. Ceuk euceu maah ulah dipake teuing nyeri hate caritaan mitoha maneh maah, jang. Geus kitu pangadatanana, ceuk nu boga warung ngupahan ka Iman. Teu didenge daka-denge, ditembalan malah bauki ngahaja keun. Jigana lamun kuring bisa diteurui maah meurun geus digayem ku mitohata, Iman nyarita bangun nu keuheul keneh. "Heuh sabaran wi heula, ulah sok sarwana." Da pasti euceu oge geus apal pangadatan mitoha maneh maah hayang diugung-ugung di dama-dama. Utamana mah sok agul kunu sarupa, ku harta banda, ceuk nu boga warung mairan caritaan Iman. Heuh eta oge, ka kuring meni bentik curug balas nunjuk majar teh teu bisa nyenangkeun anak jeung pamajikan cenah, hirup ukur bisa mawa sangsara ka anakna. Atuh diomong kitu teuing maah kuring oge boga hate, boga kanyeri. Lamun heuk eueuh pamajikan boa agus ditalipuk ku kuring maah, ceuk Iman, amarahna kahudang Dewi. "Kiis. Ulah kitu, pamali. Teu meunang, kitu-kitu oge gaganti kolot. Euceu oge apal usaha maneh keur sepi, keur hese ngala duit. Ieu maah ukur kamandang ti euceu, tuh si Adun ngadeengi usahana maah keur nanjeur. Sugan wi manehna boga luang keur maneh, jang Iman. Lain babaturan sakola si Adun teh, ceruk tukang warung ditungtungan kutumanya ka Iman. Adun anakna wance?" Iman malik nanya. "Heuh Adun mana Dewi atuh dangaran Adun maah ngan hiji-hijina, nu boga warung nembalan." "Enya atuh, ce." Engke sugan bada magrib kuring rek nyampeurkeun ka imahna. Sugan jeung sugan wi manehna boga pagawean atawa kawawuhan anu bisa dipuntang tulung ku kuring, ceuk Iman tuluy ngaregot kana ci kopi Dewi. Paso sore wanci bada magrib sanggeus rineh pagawean di imah jeung nganteurkeun barudak ka apa ngajian, Iman amitan ka apa majikanana. Manehna wakcarek ulin ka sobat dalit mangsa keur budak, Adun tea. Bari nepikeun naon pimaksudeunana manehna ulin teh. Ina ukur ungguk tandangi dinan, teu lemek teu nyarek. Sugan wi hasil naon anu jadi tujuan salakina. Teu kacaturkeun di jalana, Iman geus nepi ka imah Adun. Manehna ngajenghok, sabab imah Adun anu baheula geus robah jadi gedong sigrong. Malah kasebut panghadena di lemburna maah. Sanggeus unggah kana teras, Iman keketrok kana panto. Ti jero kadenge aya sora awewe anu nembalan. "Sakedap, ceuk eta sora." Teu lila panto ngulutrak, saurang awewe ngelol tuluy kaluar. "Bade ka sahanya?"
Sareng timana akang teh, cok eta awewe tumanya, romana bangun anu someahna keran. Ew. Badika adun, teh. Leres ieu bumina, cok iman jiga nu asa-asa. Sumuhun, ieu rorompok kuring. Dupi akang sahanya? Kalesan kang aduna nuju tuang heula, cok eta awewe anu nyatana geuning pamajikanana adun. Wartos keunwi iman anu tiba bakandang deur, teh, cok iman nyarita ka pamajikan adun. Sanggeus kitu maah eta awewe teh asup dewi ka ajero imah, tayohna maah ngabeja keun aya anu nyemah ka anu jadi salakina. Heuleut 5 menit keluar seorang lalaki anu saumuran jeung iman maah, nya adun tea. Aeh, maneh maan? Kumaha cageur, cok adun, solongkro ngajak sasalaman. Cageur awak maah, dun. Ngan. Cok iman, carita anana teu kebat. Ngan kunaon? Piraku juragan es kudu hare eng pesakna. Sok atuh diuk. Arek kopi? Adun nawaran kopi ka semahna. Nya sok wirek nyuguhan maah, jeung kuehna sakalian lah. Hehe, iman nampa panawar adun. Kalem, loba daharun maah. Kaela, sabenerna aya perlu naon atuh ka dieu teh? Ampun paralun lain embung kaanjangan kubaraya. Atau kuring maah maneh unggah ka adieu teh, ngan asarariwas witara, taratisa sari, cok adun nyaritana rada daria. Nya eta datangna kuring ka adieu teh sagedengeun ti silaturahmi ogi aya picaritaeun. Usaha kuring keur hese, kasarna maah neete semplek nincak semplak. Sugan wimane boga kawauhan anu bisa mawakana ka beungharan. Babari usaha, cok iman mimiti muka pamaksudanana. Ah ari maneh bisa mantuan naon atuh ari kuring, maan? Aya wisa perakeun maah bisi maneh butuh jang modal, adun nyarita ka iman. Lain butuh modal kuring maah, dun. Butuh soteh kamandang ti maneh kumaha carana sangkan usaha kuring babari, iman sakali dewi ngajelas keun alesanana datang ka adinya. Mimitina maah adun nolak pikeun ngabeja keun sare aat manehna dina enggoning nyiar kipayah. Ngan sanggeus didelekse ku iman jeung dicarita keun ka sang tukangna iman nepi ka alu deung datang ka amanehna, adun antukna maah eleh diet. Heuk, ku kuring dibejaan. Ngan omat di mana maneh geus nyaho, ulah rek wani-wani ngabeja-beja ka anu sejen, cok adun mere syarat ka iman. Heuh, sok atuh geura bejaan. Iman nambah penasaran. Adun cengkat tuluy diukna pindah gigireun iman, tuluy luak liuk ka akenca jeung ka akatuhu. Pok ngaharewos launna keer, ukur kadenge ku iman sorangan. Tah kira-kirana sanggup henteu maneh, maan, cok adun sanggeusna ngaharewos ka iman. Deu ngeut iman dumadakan semu pias sepa, manehna ukur molohok teu geuat nembalan kana pananya adun. Maan, naha jadi bangun nurewas kitu geuning, cok adun bari nepak tak-tak iman. Renjak, iman ngorejak. Eu. Ari maneh heureu lain, dun, tanya iman, tayohna maah cangcaya kaneh kana naon anu diucap keun ku adun. Ari maneh, pongko nanya keun. Ari geus dibejaan jiga nu teu percaya. Percaya heuk henteu ge kajeun kuring maah. Karunya wika maneh tadina maah, maan, cok adun bangun wuku ciwaku sikap iman. Heu kuring percaya, ngan kuring maah loba kasih jeung kapaur, dun, cok iman nembrak keun eu si hateena. Lah loba teuing kapaur maneh maah,
pantes kahirupanana eueuh menyat-menyatna, ceuk adun satengah ngadilak. Heueuh, beri kuring waktu jero 3 poe lilana saminggu. Rek dipikir-pikir heula, ceuk Iman menta waktu pikeun mikiran Dewi kamandang anu ku adun diber. Heueuh mangsa bodoh atuh ari kitu maah ngan omat sanggup teu sanggup maneh kudu ka adieu Dewi, nya itung-itung silaturahmiwi, ceuk adun nitah sangkan Iman kudu datang Dewi ka manehna. Sang geus kedal pamaksudan maah Iman amitan ka adun, katambah harita wanci geus liwat sareuro kolot. Bisi kabeurangan cenah isukan dagangna ceuk Iman tuluy balik ninggal keun adun. Opat poe ti harita, nyati Iman nganjang ka adun nu maksud menta bongbolongan dina halusaha. Iman ngider dagang SK unggal lembur, ti hiji lembur ka lembur anu sejena. Abong jelema keur dicoba kunu kawasa, ngider ti isuk mula teh deu beunangan karek sate. Keur meuli udud jeung kopi manehna oge teu umahi. Di palebah tangkal Tanjung tempat Iman ngiuhan lamun keur ngider, manehna eureun. Tuluy diuk dina akar anu timbul biji ti lemah. Anduk leutik anu geus kucal dipake ngelapan ke sang anu maseuhan tarang katut diungeutna. Sajeroning keur ngareureuh keun kacape teh, dina jero hate Iman maah keur galecok sorangan. Gusti, dagang ti isuk jedur nepi ka ayeuna geus sore jeder ngan laku 4 gelas. Nah atuh meni sepi teuing usaha teh. Kasebut aya saingan, mana atuh? Danu dagang es cendolah ngan dewek sorangan. Nya ani yeu coba teh. Aduh, kitu ceuk grentes hate Iman. Tika jauhan katingali aya sado maju ke arah Iman keur diuk ngareureuh keun kacape. Kawan tu jalan rada mudun teu kungsi lila oge sado geus nepi ka hareup peun Iman. Eureun heula, ceng, ceuk saurang awewe, tuluy jelut turun tina sado. Serenteng eta awewe tuluy nyampur keun ka Iman. Oh, kieu wi meureun ilaing maah usaha teh, Iman. Jika nu heueuh bebeja ka apa majikan maah rek usaha, geuning ngadon ngajentul wi di dieu, ceuk eta awewe anu tetela geuning Emma Sarti, mitohana Iman. Aeh, geuning Emma. Tos di mana, Emma? Iman nangtung tuluy nanya dereh deh naker. Lah montong basa-basi, Iman. Keur naon ari maneh? Lain sing balek dagang teh. Rek kumaha bisa nyumponan pangabutuh anak jeung pamajikan maneh lamun usaha jiga kitu patut maah, ceuk Emma Sarti nyarekan teu apal di tempat. Penumpang anu dina jero sado narempokeun pamolah Emma Sarti anu keur laklak dasar nyarekan Iman, minantuna. Lain keur cicing teu puguh kuring maah, Emma. Keur ngareureuh keun kacape balas ngider. Kabeneran wayah kieu geus nepi ka adieu, da keur sepinu jarajana oge, Emma, Iman nembalan sanyana. Hatena maah era campur jeung ambek dumeh nu jadi mitoha padu pelendung wae nyarekan manehna. Cohagna maah Iman ngarasa era kubatur, kahayangna maah sing lantip wilamun rek ngomongan maah. Teu kudu sentak polotot jiga kitu. Poe harita Iman dagangna teu nepi ka asore, manehna tuluy mulang sanggeus dicarekan bebeakan ku mitohana. Sanajan dagangan loba keneh, Iman mutuskeun pikeun balik ka imahna. Rorodaan minangka paranti dagang di teun-deun di sisi imah, buleng wadah cincau diakutan tuluy diasupkeun ka jero dapur. Kitu Dewi jeung cai gula katut wadah es ku manehna diperenan dina tempatna. Ningali salakina datang dina mangsa teu cara sasari, ina boga curiga yen salakina teh teu cageur.
Ina anu harita keur ngaputan baju koko paranti budak na ngaji, nunda heula hanca ngaputna tuluy nyampeur keun ka Iman anu keur diuk dina korsi. "Kang, sinariun geus balik wayah kieu?" "Akang teu cageur," ceuk Ina nu tuluy diuk gigireun Iman. Cak kana teko tuluy ngici keun cai, soor dia song keun ka salakina. "Enya, Nyi. Duka kunaon mah asal lendeng kieu," ceuk Iman ngabohong, nyumput keun semu. "Enya sok atuh yeuh nginum heula, kaela asana mah aya keaneh obat seesa kuring kamari," ceuk Ina tuluy cengkat nu maksud rek nyokot obat anu aya di kamar. "Eueuh. Teu kudu, ulah diobat sagala. Bisi tuman. Keun wisuganku disarekeun maah rada cenghar," ceuk Iman bari ngenyang leungeun pamajikanana. "Eueuh. Atuh lamun kitu mah akang rek tuang heula?" "Bisi salatriwi," ceuk Ina nawaran dahar ka anu jadi salakina. Ku kituna mah Ina kasebut anak jelema aya kawilang gaeten ka anu jadi salaki teh. Sanajan ceuk paribasa hirup Iman ukur pas-pasan dina sagalana. Tapi teu dipake aral subahaku Ina maah, estu turut tumut ka anu jadi salakina. Hal eta oge anu sabenerna ngalantaran keun ema sarti ngarasa ambek teh. Dumeh bah ulah aya anu arek miwajib ka Ina tapi Inana nampik. Jaba jelema bonghar, tapi Ina henteu serab ku harta katut banda. Maneh milih Iman kalayan pinuh kayakinan. "Ulah, Nyi. Gawarik keneh saesa tadi mumuluk oge. Yeuh beu-beu nangan poe ieu, hampurangan mawa duit saatik," ceuk Iman bari ngasong keun duit ka Ina. "Ulah ngomong kitu, Kang. Keur kuring mah duit saatik atawa loba teu jadi masalah, moal jadi pasoalan. Nu penting mah barokah keur urang sarerea. Keur akan jadi cukang lantaran ibadah, lamun kadaharku anak sing jadi daging tur barokah. Sakitu gegeus cukup keur kuring maah," ceuk Ina nyaritana leuleui inaker. Wanci nyedek ka sore, harita Iman keur nis dina bangku paranti ulin barudak. Kawantu imah Iman maah sisi sawah, nyapuguh wiwanci pasosore maah sok ngagelebus angin. Matak pika betahaun lamun pareng aya nu caricing di dinya teh. Rentang-rentang tika anggangan aya jelema nu leumpang dina galengan bari dodongkoan jiga nu keur ngurek. Beuki lila eta jelema teh beuki diukuet ka imah Iman, antukna maah sroog wi nepi ka ahare upeun Iman anu keur diuk. "Har, Kang Iman? Keur naon, Kang?" ceuk eta jalma nanya ka Iman. "Geuning maneh, Komar?" "Ah keur nis wi dewek maah." "Yap ka dieu hanjak," ceuk Iman nyalukan eta jalma anu ngaranna Komar. "Hehe, nya, Kang. Ieu kuring," Komar nembalan tuluy unggah tiga lengan sawah. "Asa kareka tempo, ka mana wae maneh teh, Maar?" ceuk Iman nanya sanggeus sasalaman jeung Komar. "Nya eta meunang 3 bulan kuring nyaba ka adayo, Kang. Bubuhan wi aya nu ngajakan kuli ka akuring," ceuk Komar nembalan, tuluy diuk gigireun Iman. "Heuh alus ari aya kasap maah, ei. Ari ayeuna balik heula atawa geus anggeus pagaweanana?" Komar nanya deui, diukna rada ngiset. "Geus anggeus nya eta, Kang. Mata kuring bisa lahaloho ka sawah teh. Sugan wiaya belut liur nyanggut." "Hehe," ceuk Komar nembalan ditungtungan ku seuri. "Kelanya, Nyai. Nyai." Iman ngageroan pamajikanana. "Aya naon, Kang?" Ina nembalan ti jero imah. "Cik pangmawa keun teko jeung seupan cau ka dieu."
Iyo aya cep Komar, cok iman nitah ka ina. Teukum silila, ina ngajinjing teko bari ngelek boboko. Sok ditunda dina bangku. Aih geuning aya Komar, damang, cok ina nanya sanggeus ngecak keun teko. Enya, ce. Damang awak maah, nganya eta pesak maah tipes. Ari baruda ka amarana, ce. Cok Komar nembalan tuluy tumanya. Biasa wiwayah kieu maah keur garu yang keneh di empang. Jang Komar. Dikantun heulanya, ongkoh-ongkoh wi kongresna, cok ina tuluy ngoloyong Dewi asup ka jero imah. Komar nyarita bari nyicikeun cai, ditampi, Kang. Kumaha usaha dagang es teh? Rame, Kang. Komar tumanya ka Iman. Sepi Keur werit deuit, hei sing ngala receh. Cok Iman nembalan semunu human deuar. Hei se kumaha, Kang, cok Komar mencerong ka Iman. Heu, sepi nu meuli. Malah bieu mah ukur meunang duit 1.500 perak, cok Iman ngajelaskeun. Beu, ari sugan teh kuring wungkul winu susah teh. Komar nyarita Dewi. Maneh maah genah, balik ti dayeuh pasti mawa duit loba, Iman nempasan. Loba wilamun digundukeun maah, apan saban minggu diwesel keunana oge. Hehe, cok Komar mairan caritaan Iman. Rek iraha indit Dewi ka dayeuh, maar? Iman nanya bari niuteup ka Komar anu keur cacamuilan ngahuapkeun seupan cau. Duka atuh, Kang. Nungguan Surati dunungan wi kuring maah. Matak sabot nunggu Surati dayeuh maah kuring rek ngolah sawah heula, cok Komar nembalan semu ngosom. Heuh alus, ulah nepikeun ka cicing. Nyaah tah sawah teu aya nu nguruskeun, cok Iman nempasan. Enya, Kang. Tambah ngahuleng wi, Komar ngajawab. Atuh anak itu mah maneh bakal aya wae di imah? Iman nanya bangun nu atoh katingalina. Nya pasti atuh, Kang. Dalamun eueuh pagawean di dayeuh maah pagawean teh ukur hardolin. Hehe. Aya naon kitu, Kang? Rek ngajak bisnis lain? Komar malik tumanya ka Iman. Yehnya bisi widewek aya pangabutuh ka maneh, apan puguh lamun maneh aya di imah mah kudu ngajugjugna ka mana, cok Iman nembalan daria. Dina jero hate Iman ngarasa atoh sabab aya batur keur paku kumaha, lantaran Komar teh minangka sobat sapangulinan di lemburna maah. Seubeuh ulin jeung Komar maah. Dahar sakokok nginum gesa cangkir cok paribasana. Teu karasa nyerelekna wanci geus magrib, Komar amitan balik ka Iman. Kang, geus aya nu adan geuning. Hampura kuring rek mulang heulanya, nuhun asupan cauna, cok Komar nyarita ka Iman. Heu, mekel atuh lumayan keur deu ngeun ngopi. Iman nitah ka Komar sangkan mawa sopan cau. Teu kedah, Kang. Cekap wi, dayeu gemesakan, cok Komar nembalan bari nyerengeh. Geus kitu maah Komar ninggalkeun Iman nu masih keneh diuk dina bangku, nyawang ka anggang nangabayangkeun mangsa anu geus kasorang. Utamana mah kana kejadian tadi beurang basa dicarekan kunu jadi mitohana. Hate Iman nyeredet, paurih asa diturih ku hinis. Inget kana caritaan Nema Sarti. Antukna mah jadi neuteuli, lila jeung lila timbul dendam dina hate Iman. Teu karasa nyerelekna waktu, harita geus malam Kemis. Tilu poeti Komar ulin ka imah Iman. Wanci bada isya, Iman dandan rapih naker.
make calana panjang, kaluhurna make kameja leung-leung pondok. Kawantu apan manehna arek nepungan Dewi Adun, luyu jeung pou-pou jeuh Adun cenah satuju atawa henteuna omat kudu datang Dewi. Kang, badi angkat ka mana menito saget kitu, ceuk ina anu keurme pende anakna nu bungsu. Enya, nyi. Akang rek ka Adun heula sakeudeung. Bisi akang kapautingan balikna maah selot wipanto maahnya, ceuk Iman nembalan. Enya atuh upami kitu maah, sakedap, ina nguniang hudang tuluy ngoloyong ka kamar nyokot batre tuluy diasong keun ka asalakina. Nganggo jaket atuh, Kang. Tiris, ceuk ina nyarita ka Iman nu keur ngajajal batre sabab geus lila teu dipake. Enya, cik pang nyokot keun dina kastop, ceuk Iman nitah ka pamajikanana. Teu kungsi lila ina geus balik Dewi bari ngajingjing jaket anu biasa dipake lamun kena giliran ngaronda. Song jaket dibikeun, tuluy ditampaku Iman. Geus kitu mah terus dipake. Akang indit heula atuhnya, nyi. Bisi kapautingan balikna, ceuk Iman tuluy kaluar ti imahna. Kocap keun di perjalanan, kayaan pouting harita poek nakacida. Emalum geus tanggal kolot, bulan geus teu katembong. Nu nyaangan ukur cahya batre anu ngan sasakali dihurung keunana, bisi beak setrum lamun dihurung keun wae maah. Tayan wuliwat jalma saurang, urang acan, biasana maah sok aya roda sapi anu mawa awi kaadayuh keun tapi sinariun pouting harita maah jalan suung. Tika jauhan geus katingali imah Adun, lampu minyak naplok dina tembok terasna. Katambah aya lampu gantung anu ngahaja dihurung keun minangka papaes imah nu sakitu sigrongna. Iman geus nepi ka teras imah Adun, manehna tuluy uluk salam rada tarik. Teu lila Adun kaluar, paromana marah maya ngabagiakeun Iman. Bagia, iap ka dieu, ceuk Adun ngajak Iman sangkan unggah. Teu talangke Iman unggah kana teras, tuluy sasalaman jeung Adun. Eueuh. Dibujeng enggal nawi, Dun. Datangna kuring ayeuna tayalian reknya tujuan kana hal anu harita ku maneh ditawarkeun ka kuring, ceuk Iman neu teup seukeut. Teu salah deenge, kuring teh, maan? Adun mencerong jiga nu rewas. Henteu, sok kudu kumaha kuring ayeuna, ceuk Iman nanya ka Adun jiga nu geus teu sabar. Adun ngarenghap narik napas jero naker. Jiga nu beurat pikeun ngabejaan pilengkaheun ka harupna pikeun Iman. Heuku kuring ayeuna dibejaan, ngan omat di mana kapanggih pait tu heurna ulah rek nyalahkeun kuring. Sabab maneh geus dibere waktu pikeun milih mana anu luyu jeung drentes hate maneh. Kumaha sanggup, ceuk Adun nanya ka Iman. Nya pirakui, Dun. Kasalahan kuring mah moal rek diteumleuh keun ka abatur. Nyaku kuring sorangan wirek digayem, ceuk Iman nyaritana tetek. Atuh lamun enya geus gilik paniatan maah pouting isukan maneh indit ka Gunung Halimun, datangan kiase. Pernahna di leuweung tutupan. Moal bireuk Dewi nanya keun oge. Perkara ongkos ulah jadi pikir, ku kuring diberengin jeum. Soal mayarna maah kumaha maneh eta maah. Henteu dibayar oge henteu nanaon kuring maah, ceuk Adun nyarita saujiratna ka Iman. Ari kitu onaman, naon kabiu-biuratna pikeun kuring. Heueuh isukan rek dijugjuk tah kiase teh, Dun, Iman mairan caritaan Adun. Adun muniang hudang, tuluy ngoloyong ka imah. Teu lila geus balik Dewi bari nyekel kresek hideung, tuluy dibikeun ka Iman. Yeuh, bawa jang bekel.
Sabab dina praprakanana bakal ngabutuh keun biaya. Mahi keur ngalaksanakeun saraat jeung bekel maneh lumampah maan, cok adun nyarita ka Iman. Bungkusan keresek ditampanan ku Iman, pok manehna nyarita. Duh. Beurat nyangga beurat nyuhun, beurat narima keunana ewi, dun, cok Iman nyarita bari nampanan bungkusan keresek. Heuh gampang perkara eta mah, nya. Ayeuna mah giura balik, geus pouting. Lain ngajurung laku, ngan maneh kudu nyiapkeun tanaga pikeun pouting isukan lumampah ka Gunung Halimun tea, cok adun nyaritana kitu. Euh. Nya atuh ari kitu mah, kuring ngamitan heula. Sakali Dewi nuhunnya, dun. Asa caang ayeuna mah ei pipikiran teh, Iman muniang hudang tuluy amitan balik, ninggal keun adun anu neu teup di satu kangeun. Wanci kira-kira tabuh 11, nalika Iman nepi ka imahna. Panto geus ditulakan di jero. Iman keketrok lalonan bari ngageroan ina anu tayohna maah geus sare. Maunang 5 menitan Iman ngajejentul nungguan panto dibuka, tuluy panto mulutrak. Breh ina muka keun panto bari gigisik. Iman tuluy asup, terus asup ka kamar ngaganti bajuna. Duh hapun teun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.